Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tepang dangu sareng simkuring manganan. Urang neraskeun hanca dongeng dina judul si Jelug Hayam Gaib. Ngadangkeun prumah. Anehnya Kang, jadi hebat tah si belut teh ayeuna mah. Jadi bisa ngelehkeun si Jalaprang. Kapanan salah ieu mah teu waleh we imbang Kang. Ceuk si Kudi satu tas nyaksian hasil patarungan. Anya atuh lantaran jadi nambahan kekuatan eta si belut teh atuh geus meunang ngajampean atawa meureun ditambah deui ku kekuatan atuh. Nya Kang, bisa jadi tah kitu. Sidik ayeuna mah pilawaneun si Jelug teh si belut Kang. Tapi kira-kira kumaha Kang, nah bakal unggul kitu si Jelug teh? Pasti atuh pasti. Kapanan cek akang oge si Jelug mah pilih tanding moal aya nu ngelehkeun atuh. Tembal si Tarman manehna mah gede keyakinan, sabab yakin kana caritaan Ratu Leungli. Ratu siluman hayam ti pasir hayam teh. Yen si Jelug mah moal aya nu bisa nandingan atawa ngelehkeun iwa ti hayam si Jalakron celak teh. Tapi duka ting di mana jeung kumaha ayana. Boa-boa geus eueuh laratanana eta si Jalakron celak teh. Lumasar kana hal eta sanajan musuh-musuh si Jelug harebat, karagah jeung karuat. Tapi ari salian ti si Jalakron celak mah pasti cenah bakal bisa diungkulan, bakal bisa dielehkeun. Caturkeun di papanggungan, memeh Mang Encos jeung Nyi Arum naik deui kana luhur papanggungan. Harita katingali Adipati Suradipraja teh anu geus unggul hayamna ngalawan si Jalaprang. Manehna ngalacat kana papanggungan pok terus biantara. Kasakuran lalajo. Geus kasakseni kiwari hayam kuaula anu nalah si belut. Jadi juara anu nomor hiji geus eueuh deui tandingan. Kawasna bae mah sadunya ge moal aya nu bisa ngelehkeun. Hahaha. Tah nurutkeun aturan ti boga acara. Yen ayeuna hayam kula si belut kudu diaduh-aduh hareupan jeung hayam anu juara ti kalangan rahayat atawa cacah kuricakan euy. Sabenerna keur kaula beda kelas. Jadi sudi teuing lamun kudu ngalawanan hayam cacah kuricakan najan jadi juara oge euy. Ngan ukur nurunkeun derajat kaula. Jeung geus pasti ku kakanyahoan hayam kula si belut bakal bisa unggul. Naon hartina atuh? Hayam ti kalangan cacah kuricakan mah euy. Cacak-cacak hayam para gegeden, para pangagung. Eleh. Kitu kasauran Kang jeung Adipati Suradipraja teh. Anjeunna jadi boga pamikiran seperti kitu. Olahna teh ujub takabur atawa sombong, manehna embung yang hareupan pamilon ti kalangan cacah kuricakan. Moal arek ngawiwirang sorangan cenah. Atuh nu lalajo teh seah recok pada ngalobrol teu panuju kana kasauran Kang jeung Adipati saperti kitu. Malah teh saeutik anu wani ting corowok manehna teh ngutarakeun kakeselna marasa kuciwa. Da eta cenah naon hartina digemor-gemor yen pamilon ti cacah kuricakan anu bisa menang hayam anu juara bakal boga hak ngalawanan hayamna Kang jeung Adipati salaku juara bertahan teh. Tapi kiwari luar tina kenyataan. Kitu deui harita Kang jeung Adipati Suryalaga. Anjeunna oge sabenerna mah teu satuju ku kaputusan Adipati Suradipraja teh. Sabab lumangsungna acara teh jadi teu puguh. Oge kurang sugem tangtuna. Tapi Adipati Suryalaga teh bisa kukumaha kana kaputusan sobatna. Anjeunna teh ngaragangan kanu jadi sobatna. Tapi keur lalajo mah bebas manehna teu mikir kitu kieu. Terus we ting corowok marasa teu panuju. Lainnya lah
tepuku kapan cenah ceuk aturan nu juara ti pamilon. Heuh nu mesti adukeun ti kalangan cacakuricakan teh euy. Bakal diadukeun jeung hayam kalangan gegeden atau pangagung tapi buktina mah bohong euy. Nya teu rame euy lah. Bae geus kieu nya euy. Teu rame puguh ge lah. Ari kuduna mah ajan gegeden oge. Heuh teu pangagung. Ari boga kawani madar we adukeun euy lah. Ni wah kawani kecing euy. Anya euy lah si Unun euy kecing euy lah. Eta si belut teh kecing lawan si jeluk mah euy. Ceuk eta nu lalajo harita teh. Malahan maca carina teh digorowokeun aya kuwanian-wanian teuing. Puguh we atuh kadengeun ku eta Adipati Suradipraja. Manehna asa kasinggung raraina nya kawas bisi atah beuleum. Bari ngilikan merhatikeun kanu lalajo anu sakitu lobana. Tapi waleh teu kapanggih sumber sora anu geus nyarita saperti kitu. Da puguh loba atuh hese merhatikeunana. Teu nyahoan ti mana sumber sora teh. Kajurung ku nafsu oge rasa gumede embung disebut kecing. Akhirna makangjing Adipati Suradipraja teh pok cacarita. Hei, nu lalajo lancang sia kumaha wani cacapek ka kaula nyebut kecing sagala. Si belut teu wanian ka si jelug. Saha sia euy? Mun kapanggih tangtu bakal ditewak. Ka dihukum sia kurang ajar. Jep atuh nu lalajo teh jarempe kawas gang katincak. Nu tadi recet recok seah jeung pada baturna teh ngadak cempling. Ukur kadenge Kangjing Adipati Suradipraja we neruskeun deui cacaritana. Hei, aing lain sieun sia ku si jelug teh tah. Sabab si belut lain hayam meuni hayam kabiri sia. Lain komeok mameh dipacok deuleu, tapi si belut hayam nyatria. Teu pantes sia ngalawan hayam cacakuricahan. Tapi si belut boga jiwa satria, moalek mundur sasiku, moalek ngajat satu jang beas euy. Ku kituna heug. Si belut bakal diadukeun jeung si jelug euy. Bakal dibuktikeun ku kaula. Entang tuh euy, kasaksian si belut bakal unggul. Hahaha. Naon hartina atuh hayam dicacakuricahan anu kabisa. Najan para gegeden oge baruga hayam anu hebat eleh ku si belut. Sokomo hayam ieu laing euy. Jadi ayeuna bakal nyuji cumponan pamenta maraneh deuleu. Si belut bakal diadukeun jeung eta si jelug. Ngan bae aya syaratna euy. Teangan ku laing jalma nu bieu wani cacapek euy. Ceuk eta Kangjeng Adipati manehna teh kalah kanita heula. Teangan jalma anu bieu cacarita. Anu nya campah ka si belut jeung ka dirina. Tah, lamun geus puguh kapanggih jalmana, ku kaula bakal dijadikeun bahan tarohan euy. Lamun hayam kula anu eleh, pek karaton oge kalungguhan kula salaku Adipati bakal dipasrahkeun ka si Tarman nu boga si jelug euy. Tapi lamun hayam kaula unggul, eta jalma anu geus jadi bahan tarohan jeung geus kumaha wani nyaan campah ka kaula bakal dihukum gantung sia, dihukum pati. Sabab geus lancang cacapek saperti kitu. Sanggup? Atuh nu lalajo teh jarempe ukur ting harewos we jeung pada baturna. Lain euy, rajan daek teh euy kudu aya syaratna geuning berat piraku atuh euy. Si laing Jumad kudu jadi bahan tarohan. Ceuk eta baturna si Jumad. Tetela anu geus kumaha wani lancang teh ngaranna teh si Jumad. Pok atuh si Jumad teh cacarita. Heuy keur dewek mah sugan we lah. Dikitukeun mah ngarah daek ngadukeun hayamna tah eta Adipati sombong teh. Jeung ngarah rame we atuh acara teh lah. Ah ujang atuh ngarah rame mah sakalian we tong kagok. Geus we ujang ngaku ieu. Jen ujang anu nya campah teh jeung daek jadi bahan tarohan. Cek wirum sia manehna teh kabeneran aya di dinya. Kitu deui si Kudil ge aya. Nya Kang, geus we daek lah. Uing mah yakin tah si jelug teh bakal unggul. Cuman tah Adipati sombong teh
kudu diwarasina balangsak gerakang. Tah mun menang pasti Akang Tarman teh bakal jadi adipati. Tang tuwe Akang oge bakal diangkat jadi abdi karaton. Cek si Kudil Kang hatean ka eta si Jumad. Alah nya Jang, ngan mun eleh Allah weung Akang bakal jadi taruhanana tuh Jang. Bakal digantung, bakal dihukum pati, Akang teh maeot alias kojor. Anyat eta mah tinggal pilih we ku Akang. Tapi mun embung ge pasti acara moal rame. Ceuk moal boga kasempetan Kang. Alah nya oge Jang. Lah aing mah kagok hirup ge hirup sangsara balangsak lah. Sugan we unggulnya euy, jeluk teh. Bisa ngangkat harkat derajat Akang Jang. Jeung ngawara adipati kurang ajar tah si sombong kita. Cek eta si Jumad. Lain euy. Nah bener si teh Mad. Ulah nekat si teh euy. Bisa dina eleh na maneh teh bakal paeh. Oh nya Jang Jumad ulah luasan taeun teh. Kumaha lamun nepikeun ka eleh si jeluk. Ujang teh pasti bakal dihukum gantung. Leuheung digantung tangkal cikur moal neon-neon. Tapi ari digantung di alun-alun matang tuh Ujang teh bakal paeh. Pedulilah, kumaha engke we lah. Tapi kela uing karek bebejang heula ka Kang Tarman ieu teh. Nah Kang Tarman satuju enteuna lamun Kang Jumad ngaku yeuh. Daek jadi bahan tarohan. Nya Jang lah bejakeun we ka Jang Tarman. Akang daek kitu keun jadi bahan tarohan. Cek eta si Jumad manehna teh. Koloyong si Kudil bebejak ka si Tarman anu aya di tempat cicing para pamilon. Geus kitu mah balaka satara basna ngeunaan si Jumad anu daek jadi bahan tarohan. Jeung tetela si Jumad teh jalma anu geus kumawani lancang teh carita ka Kangjeng Adipati Suradi Praja. Atuh si Tarman teh bungaheun asa mobok manggih gorowong. Si Jelug bisa ngalawan si Belut. Oge kataji ku kahadiahna manehna yakin si Juluk bakal unggul. Nya alus atuh keun Akang mah satuju euy. Sabab Akang oge yakin si Jeluk pasti unggul atuh. Horse kedeung di Akang bakal jadi adipati atuh. Bakal jadi jalma gede. Bakal jadi pangagung. Maneh ge bakal kabawa ku Akang atuh. Anya Kang sip lah. Tapi nah bener bakal unggul kitu. Uing mah sieun eleh tantu Kang Jumad teh bakal dihukum pati atuh Kang. Moal sing percaya ka Akang si Juluk bakal unggul atuh. Cek si Tarman manehna boga keyakinan si Juluk bakal unggul, si Jumad teh pasti bakal salamet. Atuh ari geus karuhan kitu mah si Kudil nyampeurkeun deui ka si Jumad. Abejakeun caritaan si Tarman jeung mereka tetegan kana hatena si Jumad. Tenang cenah. Sabi yakin si Jelug mah bakal unggul, moal aya nu ngelehkeun. Malah ditambahan sagala mun si Jelug eleh ge. Dina elehna tangtun dihukum gantung teh cenah ulah si Jumadkeun we ditalangan ku si Tarman. Daek jadi gantina pugu we keur si Jumad mah asa meunang angin. Oge pancek keyakinanana jeung gede kawani pikeun nepikeun pangakuanana. Corobok sacarita. Hei, Kangjeng Adipati. Heh, kuring Jumad. Geus lancang kumawani cacarita teh. Sok. Kuring ge daek jadi bahan taruhan. Cek eta Jumad pugu we aduh Adipati. Suradi Praja teh mani curi hak. Hahaha. Kapangi oge sia kurang ajar. Sia teh tela sangaran teh euy. Jumad sia teh. Heh, aran kuring Jumad. Cek eta Jumad manehna teu ngeludeung eueuh ka sieun. Hahaha. Wanian oge sia siling ah. Ayeuna mah lajoan sia. Ku si Laing jeung sarerea si Belut bakal diadukeun jeung si Jelug deuleu. Jeung si Laing sakedeung ge bakal dihukum pati deuleu. Sok, Mang Cos. Bejaan geubat si Tarman sedangkan siap-siap ngadukeun si Jelug euy. Ceuk hati Adipati Suradi Praja. Sumohon, mangga sieun mangga. Tapi sim kuring teh Mang Encos si jago nyorocos bade nguningakeun heula ka panitia gitu supados sawalah heula sareng Kangjeng Adipati Suraya Laga. Sok ka itu
anu tungguan ku kaula. Cek eta Adipati Surya Dipraja atuh koloyong mengencos maka nyamperkeun ka panitia cak nyawalakeun ngeunaan kaputusanana. Mangencos nepungan panitia terus panitia teh minta kamandang ti Kangjeng Adipati Surya Laga salaku nu boga acara. Dumasar kana eta kanyataan tetela Kangjeng Adipati Surya Laga teh manehna teh boga kainggis lamun teu cuyumponan pamentan Adipati Surya Dipraja tang tuwe cenah bisi bendu jeung bakal jadi matak. Ku kituna leuwih hade diturutkeun bae. Najan acara teh kiwari mah aya tarohan sagala rupa. Nya kula teh nya tujuan pek teruskeun di acarana. Najan aya tarohan eta samata-mata demi ngajaga hal-hal anu teu dipihareup. Sabab ulah nepi ka sobat kula Adipati Surya Dipraja teh bendu. Atuh satu tasna kitu mah derwe acara teh dimimitian. Mangencos jeung Nyi Arum geus ngalacat kana luhur panggung. Orces numutkeun hasil sawala. In i acara teh keng idin ti Kangjeng Adipati Surya Laga kanggo dilajengkeun. Ku kituna mangga Kajang Tarman supados jaga diri. Mohon oke ka para panonton supados tartib. Ulah aya kaributan ngeunaan hasil tina ieu acara. Tina hasil patarungan si Jelug sareng si Belut. Simkuring banuhun ka sadayana supados tartib. Cek Nyi Arum harita teh. Lares mangga ayeuna mah derwae. Hasok ayeuna jaga. Tak betah. Berebet kenang pencat teh disada. Bareng jeung eta si Tarman teh harita teh maju ka pakalangan, kalacat naek ka luhur panggung. Sedengkeun di luhur panggung mah geus dianti ku Kangjeng Adipati. Ti tadi ge lajag-lejeg we bangun geus teu sabar. Ningali si Tarman geus aya di luhur panggung bari ngelek si Jelug, pok atuh Adipati teh carita. Hahaha. Si laing teh Tarman euy. Mohon atuh simkuring teh Tarman. Asok euy. Hayam maneh geus lepaskeun. Kaula geus teu sabar hayang ngadukeun ieu si Belut. Sangkan sagancangna na hukuman si Cumad euy. Mohon sieun mangga namung nah laras suami hayam jisim abdi unggul etas kalungguhan teh bade dipasrahkeun ka jisim abdi sieun. Lamun abdi kenging tarohan atuh. Bener euy. Kula cadu bohong deui. Moal ngaletak tilu sorangan sia. Pokona kitu katang tuana ngan ulah ngimpi sia Tarman. Hayam sia bakal kojor deuleu. Hayam masih Cumad bakal digantung deuleu. Asok lepaskeun sia. Cek eta Adipati Surya Dipraja. Nita kasih Tarman pada ngelepaskeun hayamna jeleng si Belut teh geus dilepaskeun leuwih ti heula. Kitu deui si Tarman kiwari ngalepaskeun si Jelug. Nu lalajo surak seah ngaguruh ting corowok ting saluit. Sabab acara teh geus dimitian. Oi. Hoksuk oi. Rah. Simitian oi. Ayo Jelug si unggul oi, kade oi kudu menang oi lamun eleh teh aduh. Si Jumad taruhanana karunya oi. Cek nu lalajo. Ala nya hidup Jelug ulah ngerakeun. Ibi taeun teh kudu unggul. Karunya tulungan Jang Jumad. Cek eta birum sia. Jeung nu sejen-sejen nu lalajo teh sia pada ngadukung ngabobatohan ka si Jelug. Dua hayam geus silih pencrong lila haker kituna teh. Dua-duanana pada neuteup seukeut kawas anu neuleuman sajeroning diri-diri masing-masing. Harita sajeroning si Jelug anu mangrupa jelmaan Senopati Purbangkara. Sajeroning eta hatena teh cacarita. Tetela si Belut teh deusian ku si Jaraksana geuning. Cete keur aing mah sakadar nyang hareupan Pati Jaraksana moal aya hartina keur aing. Ceuk eta Senopati Purbangkara geus bisa ngukur kana kamampuan kekuatan gaib atau makhluk gaib anu sumanding dina diri eta si Belut. Sabalika harita teh dina jero dirina eta si Belut
Patih Jaraksana teh cacarita. Ai ini keningan najaro si Jeluk teh aya ian si Purwangkara geuning. Alah berat oge ngungkulanana. Aduh ai keban geus kakocap si Purwangkara gagah sakti. Tapi aing teh jadu mundur daun teh. Ceuk eta Patih Jaraksana atuh manehna mihilaan narajang galaprak maju narajang gapruk jeprot mimiti ngagunakeun panarajang pipintih sisih ka si Jeluk. Tapi kawas biasa we si Jeluk mah cicing tagen. Setiap tenggelan ceker kapredan si jeung bibintih eueuh pangaruh naon-naon pikeun si Jeluk. Puguh we kata si Belut teh atuh mani kaget. Teh lah cenah bener pangawasa eta Senopati Purwangkara teh lain atah-atah. Da eta we tenggelan-tenggelan nu ngandung kakuatan anu rongkah teu bisa nembus kana kawedukan eta si Jeluk alias Senopati Purwangkara. Hari si Jeluk mah hari teh ukur seuri we. Moal aya artina keur aing mah sia. Patih si laing sagedeung deui bakal dikocoran dia. Ceuk eta Senopati Purwangkara ngancam ka Patih Jaraksana. Tapi teu nembalan Patih Jaraksana teh. Terus we manehna metakeun ka saktena galaprak gapruk ti we. Malahan marupa-rupa ajian digeus digunakeun. Tapi ngakibatkeun we di pakalangan teh jadi syah angin mani nyeor. Kadenge sora kuluduk pangting preduk, sora gelap ting celeger. Puguh we nu lalajo teh rada we sieun mah. Nah cenah beut jadi kieu kaayaan alam teh. Kawas-kawas rek hujan gede katingali mega hideung mani kadingding matak pika keungeun poek mongkleng geus kitu keur hujan sakitu gede. Tapi nu tarung di pakalangan teh teureun itu di nu lalajo manehna teh eueuh nu wani ninggalkeun tempatna da tetep penasaran kumaha cenah hasil tina eta patarungan si Jeluk jeung si Belut. Geus liwat sababaraha kali panarajang teteh lah si Belut teh can mampu ngasupkeun panarajangna anu ngakibatkeun tatu atawa rubuh ka si Jeluk. Sabab teteh lah awak si Jeluk teh wedug naker. Kiwari mah harita teh katingali eta si Belut teh metakeun rupa-rupa ajian. Malahan mating belesat tina jangjangna teh hiji cahaya anu nyamran kana awak si Jeluk. Tapi si Jeluk mah cicing bae tagen sukuna teh kawas dirapat kana lemah teu unggul kalinduan teh kedaga anginan. Celegur celeger eta cahaya teh keuna pisan kana awakna si Jeluk. Tapi si Jeluk mah kawas anu jeung miseurikeun jeung kadenge kongkorong sagala rupa. Sorana matak aweuhan matak ngageterkeun ka sakur anu ngadeng. Kaasup nu lalajo ge jadi ting puring kak ulu punukna. Sabab sora kongkorong si Jeluk teh matak pikakeun jeung pikasieun. Pikeun Adipati Suradipraja mah manehna teh jadi keketegan sabab geus kasaksian ku manehanana. Tetela si Belut teh kawas anu heseun pikeun ngalehkeun si Jeluk. Alah naon si Jeluk teh bet kuat teuing. Alah ulang siang ayam aing bakal eleh lamun nepikeun ka eleh teh cicit cilaka ceuk ada Adipati Suradipraja mimiti kaentrepan ku salempang jeung hariwang. Inggih si Belut teh ngalaman teter eleh jajaten. Lamun kitu mah tangtu we kalungguhan salaku Adipati
sagala rupana teh bakal dipasrahkeun ka si Tarman. Atuh harita si Tarman mah manehna teh bungaheun pisan sabakeur magede kayakinan gini ngali kanyataan tetela si Ciluk teh mampu ngungkulan si Belut. Lamun seukeut tingali mah tetela eta Senopati Purbangkara teh keur nyang hareupan Patih Jaraksana. Jaraksana leuwih hade si laing teh nyingkah deuleu. Ulah neruskeun dieu patarungan euy. Keun kalungguhan Adipati bakal jadi milik tunungan aing si Tarman sia. Tapi harita teh eta Senopati Jaraksana teh teu nembalan, tapi manehna tetep we ngagunakeun deui kasaktena. Rupa-rupa ilmu geus diketrukeun, malahan mah sanjata-sanjata pusakana geus dipetakeun, tapi weleh eueuh metu pikeun ngarubuhkeun ka eta si Celuk alias Senopati Purbangkara. Atuh andukna mah si geus ngarasa capek mah eta si Belut teh kawas anu leuleuseun ningali eta kaayaan kiwari masih Celuk anu bagean males narajang. Jorelat gapruk garapak jebrot jebrot tinggalan cekerken cakatuhuna kena pisan kana dada si Belut. Sok sanajan dilapis ku kekuatan Belut putih jeung ku kekuatan eta Patih Jaraksana, eta hayam teh nepikeun ka ngacelegur atuh, ngabuul nepikeun ka kaduruk, hayam teh nepikeun ka beak dihakan ku seuneu. Mulala joge kaget nah cenah patarungan teh mani ronggah-ronggah teuing, hayam teh nepikeun ka beak nepikeun ka kaduruk. Tapi geus nya kasaksian kitu mah mulala jo teh surak ambal-ambalan. Atuh si Juman ge manehna longsong hatena satetela cenah si Celuk teh geus unggul bisa ngelehkeun si Belut. Kitu deui si Tarman manehna bunga anu kaliwat saking sabab tetela si Belut si Celuk teh geus unggul jeung maneh teh bakal nyangking kalungguhan salaku Adipati. Mitra waktosna parantos teh nya kapan dinya sagala urang tuna jajar cerita si Celuk hayang milu ka dieu urang teraskeun dina waktos anu salajeng hapuntenna emang kirang maksimal mari nuju peuyeul ye kata rajang di batuk pilek timba mugia sing engga sehat. Atuh mugia baraya di mana ayana aya dina kasehatan lahir sareng batin. Tiasa kahibur ku dongeng emang sok sanaos dongeng basajan tong hilap di like di komen oge di subscribe supados tambih majangnya channel emang kauninga kuno sanesna supaya supados emang tetap eksis oge leuwih subanget dina ngadongengna. Atuh emang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.